cik atuh kudu ngarotak hirup teh koploknya pan lumuh pada di teh ayeuna teh ka Sumatera goblok keur nengok anu musibah arsia teu kaharti keneh goblok ayeuna di Bandung Subang keur balalanyir naha atuh kudu pada di wae apan ku sia tidak aromongkeun leuheung lamun ngomongkeun ana ngeunah mah sia mah ngomongna teu ngareunah ongkoh goblok apan perlu ka pada di teh sia mah tapi ngomongna eueuh akhlak anjing sia mah ngomong teh apan ieu dengekeun nya pan loba aparat teh nya ayeuna pada di keur meleh heula meureun ka ditu kanu musibah goblok da kudu ditingali meureun awayahna warga ayeuna warga Jawa Barat ulah nyarebutkeun kitu nanaon teh pada di wae pan aya aparat nu sejen aya bupati aya lurah kadinya we heula atuh da loba pejabat-pejabat lainna atuh piraku rek pada di wae digawe teh sorangan koplok mikir atuh sia teh tara ngopi meureun sia mah koplok